Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita anak jin sabakota. Ayeuna bagean anu ka dalapananya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe, kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang mah sok bingah gitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipanggeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong ting kana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng anak jin sabakota bagean anu ka-8. Kumaha salajengna sor cekopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzelan di tengah jalan tumpak dung dung tes. Para wargi sadayana caturkeun dina poe isukna langit di kota Bandung dirias ku katumbiri. Bubuhan poe eta hujan muruh puy bari dibarengan ku sumorotna sinar panon poe. Angin ngahiliwir teu pati tiis. Maklum, senajan patempatan neng mita aya di pakomplekan mewah, tapi hawana geus pabaur jeung rupa-rupa haseup tina kandaraan. Satuntasna kajadian tadi peuting, neng mita bener-bener ngundurkeun diri ti pagaweanana. Tekadna buleud demi ngurus pausahaan bapana. Sedangkeun Raden Samar uteukna keur aya dina kabingung alatan loba pamikiran. Pikiranna jadi ngaberzengja cuscos ka ditu ka dieu. Asa teu mungkin lamun aing lila di imah neng mita. Kajaba era ongko teu ngeunah ku indung bapana. Ari ngadon mondok moe bari jeung lain muhrim. Engke marek api-api balik we amitan aing teh. Sakalian rek ngalalana di jero kota.
Kitu harita ngagarandeng Raden Samar. Ngendek sawatara waktu torojol Neng Mita aya norojol nyamperkeun bari nanggeui baki anu eusina sagelas inuman jus. "Kang, mangga ngaleut heula Kang," cek Neng Mita sabari nyodorkeun jus dina gelas jangkung. Leueuh teu naon ieu teh Neng, asa benten geuning ieu mah kiruh-kiruh kieu, tanya Raden Samar semua heran. "Ieu teh jus namina Kang, anu sabaraha dinten kapengker ditawiskeun waktos di hotel teh geuning Kang." "Oh, janten ieu jus jas jus teh Neng. Cing cobi atuh ku akang dicobian." Kitu cek Raden Samar bari tuluy ngaleguk jus jeruk bangun nikmat nakar. Raos geuning ieu mah Neng. Komo didamelna oge kudu geulis janten nambihan rasana langkung amis Neng. "Ah, akang masuk ngagombal buah-buah sanes ka abdi we kitu teh Kang." Walau Neng Mita semu ngarindat, tapi da ari hatena maka cida sugemana. "Kasaha deui atuh da akang mah teu gaduh nu sanes ukur Neng nyalira." Dikitukeun ku Raden Samar, hate Neng Mita jadi beuki tambah leyur, rasa sukana tambah lengket ku durian. Mung hapunten ieu teh Neng, rehna akang teh moal tiasa lami-lami aya di dieu. Kumargi sepuh di bumi bisi dedeupeun. Panginten engkeun sonten mah akang teh bade uwi heula we. Insyaallah kapayun akang ka dieu deui dina sanes waktos. Sapada harita paroman beungeut Neng Mita jadi ngaradak alumuyung waktu Raden Samar ngomong kitu. Sabab sabenerna mah manehna embung ditinggalkeun. Lianti eta ongkos sieun bisi cep Indra bisi aya datang deui. Neng Mita tungkul alatan ngerasa sedih. Tapi kilang kitu manehna boga patekadan pikeun nembrakeun eusi hatena supaya Raden Samar teu jauh-jauh ti dirina. Abdi ngiring Kang. Pami bade uwih mah abdi ngiring. Kumargi abdi teh sieun bilih si Indra nekad aya di ka dieu Kang. Moal Neng, moal sing tenang. Ulah teuing ngiring da moal betah di akang mah. Kumargi akang mah di kampung Baulisung Neng. Wios Kang, bujang-bujang di kampung delah dileuweung pisan oge. Abdi mah suka ati asal tiasa sarengan sareng akang. Raden Samar jadi bingung sorangan. Sabab satadina mah nyarita rek balik sote supaya manehna bisa bebas ulin di kota. Sedangkeun lamun nepi ka Neng Mita mimilu teu mungkin. Kulantaran manehna mah kapan padumukana oge di nagri jin. Sajongjongan Raden Samar mikir heula kumaha carana sangka Neng Mita teu milu. Akang oge da moal lami ieu di lemburna, paling sadinten atanapi 2 dinten Neng. Tuh, akang mah kitu. Abdi ge terang Kang. Eta teh supados abdi teu ngiringnya Kang. Walau Neng Mita bari ngabalieur semu baeud. Sedangkeun Raden Samar jadi garo-garo teu ateul. Dina waktu eta torojol pasugara norojol hol di tengah imah muru nyamperkeun eta 2 insan anu keur guntreng ngarobrol. "Jang, hampura yeuh bapa ngaganggu heula sakedeung. Ieu teh aya nu kudu dicaritakeun jeung Ujang," ceuk pasugara ka Raden Samar bari gek diuk gigireun Neng Mita. Mangga Pak, bade aya carioskeun naon manawi Pak?" "Kieu Jang, Bapak teh boga rencana. Mudah-mudahan we hidup satuju Jang." Harita Raden Samar jadi neuteup ka pasugara. Nah hatena timbul tanda tanya. Naon kira-kirana anu bakal diobrolkeun ku pasugara.
kitu deui Neng Mita, sabab manehna oge can nyahoeun maksud bapana rek naon nyaritakeun naon. Penting tadi bapak teh geus badami jeung indungna si Mita ngeunaan rencana bapak rek pangsiun di pagawean. Tah ku aya hal eta bapak teh ngaharepkeun anak bapak bisa neruskeun pausahaan. Tapi kulantaran anak bapak mapan awewe, manehna perlu aya nu ngadampingan supaya dina ngajalankeun teu pondok lengkah. Sabab gitu bapak terek nanya we ngeunaan maksud sabenerna hidup ke anak bapak. Nah ukur sapi heureuyeun atawa rek bener-bener miharep mileungkeun. Bapak teu ngaharepkeun ka Wasi Indra kulantaran eta mah moal bisa mawa picontoeun ka kulawarga. Harita Raden Samar setengah ngarenjak waktu pasugara nanya kitu teh. Nah hatena setik oge teu pernah nyangka bakal ngalaman kejadian sarupa kitu. Hatena kacida bingung sabab sacara teu langsung pasugara ngaharepkeun dirina supaya bisa ngalaki rabi jeung anakna nyatana Neng Mita. Sedengkeun kapan dirina mah bangsa jin anu nyamur jadi manusia. Uteukna mikir tarik kumaha carana sangkan teu nganyerikeun ka sararea. Lantaran lamun salah saeutik oge dina nyaritana akibatna bakal fatal. Kayaana teu jauh beda jeung Neng Mita. Najan ari hate mah kacida bungahna tapi samemehna manehna oge sarua teu pernah nyangka lamun bapana rek ngomong kitu. Harita Raden Samar ngawalon najan dilimpudan ku rasa kabingung. Insya Allah Pak sanes sapi heureuyeun mung nya kitu abdi nyohonkeun waktos kumargi kedah nyarios heula ka sepuh abdi Pak. Kitu alasanna Raden Samar dengan eta hiji-hijina jalan sangka Neng Mita teu putus asa. Perkara jadi jeung teu nama mudah-mudahan engke kahareupna aya jalan sejen anu leuwih hade. Kitu cek pamikirna Raden Samar. Ya alhamdulillah atuh bapak ngarasa regreg ari geus nyekel omongan kitu mah. Sok we atunya bapak sakeluarga mah teu weleh nungguan ari rek nyarita heula maka kolot hidup. Atuh bisi hayang tereh-tereh sing ayeuna pisan oge hayu urang indit ka kulawarga hidup. Atau langsung ka KUA dah hidup malaki ieu moal riweuh moal ribet kawas awewe rek iraha meureun hidup nyarita ka dituna. Pamidiwidian mah mungkin sonten Pak, cek Raden Samar kapalang di jalanan pikeun alasan manehna bisa indit heula ti imah pasugara. Nya kitu leuwih hade atuh supaya leuwih gancang mungkasna. Karunya kasih Mita ongko bisi lila teuing nungguanana. Cek pasugara dari anakar bari ngareret ka anakna. Sementara nu direretna mubuh tungkul pipina semu bareubeuk beureum era. Mung hapunten ieu teh Pak. Sayeuna mah Neng Mita moal wakat tiasa dicanda. Kumargi kampung abdi mah tebih jaba di gunung. Hawatos ongkoh bilih mopo. Insya Allah da moalami paling dina telatna oge 2 dinten abdi uwih deui Pak. Nyapek wae eta mah terserah hidup anu penting maka dieu deui ulah nepi ka panglesnya. Mohon mangga Pak mangga. Pungkas Raden Samar. Nu saterusna saenggeus rengsena paguneman kitu. Caturkeun pasosore Raden Samar amitan ka pasugara jeung buratih katut Neng Mita. Kadenge Neng Mita kadenge Raden Samar cumarita. Neng, hampura akangnya. Wayahna antosan heula. Dungakeun we supados teu aya halangan harungan di jalana.
Muhun mangga Kang. Tapi kade 2 dinten wae nya Kang nginglami teuing. Walau Neng Mita semu ngabalieur nahan sedih jeung kuciwa. Sabab ari dina hatena mah keukeuh satadina mah hayang milu. Raden Samar cukup surti kana eusi hate Neng Mita. Makana manehna gancang nyekal pigelangan leungeun Neng Mita. Neng, nging sedih kitu atuh ah. Da Kang oge bade kadeudeui ieu. Akang mah tega ih. Meni alim disarengan ku abdi. Boa-boa ditu natos gaduh pangintennya Kang. Walau Neng Mita hatena jadi ngarasa timburu. Ya sing percanten ka Akang Neng sajujurna. Seumur Akang kumalandang di alam dunia oge nembe salira anu dupi kawanoh ku Akang maneh. Akhirna Neng Mita luluh oge hatena waktu ngadenge rayuan maut Raden Samar model kitu. Muhun mangga atuh Kang. Ku abdi diantos-antos didinya Kang. Cek Neng Mita bari nangkep pageuh kana cangkeng Raden Samar. Para wargi sadayana pasosore layung beureum katembong endah ngahias langit luhureun gunung Tangkuban Parahu. Angin ngahiliwir nebak kana dangdaunan. Sore harita sanggeus undur diri ti imahna pasugara. Raden Samar tanpa kanyahoan ku sasaha jirimna tuluy ngiles ngaralat ngaleungit. Satuluyna ngabelesat ka awang-awang ngadon sidengdang dina luhur Mega Malang. Bari nanggeui gado panonna mencrong ka kaanggangan hatena galecok. Daek teu daek aing kudu balik heula ieu mah nepungan Ama Prabu jeung Ambu. Kapaksa aing kudu wakca balaka. Kumaha atunya lamun aing teu diidinan deui pikeun ngalantok ka alam manusia. Sedangkeun kapan ayeuna oge aing teh kabur ti karaton pada bisa nyaba di alam manusia oge. Jadi bingung ari teu nyarita goreng kasebutna. Da urusan ieu mah lain kaulinan. Waduh, asa jadi lieur kieu ieu teh. Lah, tapi aing rek nekat nyarita perkara ka rek nyarita ka inu bapa aing. Perkara diidinan jeung teu nama kumangke teuing lah. Mengpeung aya keneh waktu. Sakedeung aing rek ulin heula ka kota. Sanggeus galecok kitu Raden Samar laju nyirorot deui nuju ka kota Bandung anu kayaana geus mimiti baranang ku lampu sabab waktu geus mimiti nyedak ka peuting. Raden Samar harita tuluy ngajirim deui jadi saurang jajaka sanggeus aya dina handapeun lampu kota sisi jalan hareupeun hiji wangunan. Nalika ngalieuk ujug-ujug aya saurang jajaka kasep keur ngajanteng. Punten. Raden Samar tuluy ngajirim deui jadi saurang jajaka sanggeus aya dina handapeun lampu kota sisi jalan hareupeun hiji wangunan. Di dinya aya saurang tukang dagang rokok dina gerobak. Jadi kaget liwat saking sabab nalika ngaliuk ujug-ujug aya saurang jajaka kasep keur ngajanteng. Astagfirullahaladzim. Cek eta tukang dagang semu ngajat bari teu ngiceup nempok Raden Samar. Jajang nyati iraha di dieu. Nada tadi masa eueuh sasaha? Cek eta tukang dagang nanyana gugupnakeun. Ditanya kitu Raden Samar kalah nyengir. Manehna tuluy nyampeurkeun. Nembean Mang. Ari mamang nuju naon di dieu Mang? Cek Raden Samar bari nanya. Nembean? Ah, piraku nembean. Da teu aya nu turun ti angkot eta tadi oge. Ari mamang mah biasa we nuju icalan atuh.
memang nanti ketinggalan gitu ku si Sujang. Kapan ieu teh gorobak rokok? Cek si Mamang tukang rokok semua heran jabarada keheul dumeh ditanya keur naon. Oh, ari rokona aya nu kumaha wae kitu, Mang. Cobi ningali, Mang. Suhu rokok majang tanggal di sembatan hiji-hijina mah. Contohna ieu teh nu ku Mamang dah di udud dah. Ieu teh jarum coklat jang. Cek si Mamang bari nemongkeun rokok nu keur diududna. Walah. Nah rokok teh kieu ieu Mamang. Aneh, da warna oge bodas jeung koneng kelirna henteu coklat, Mang. Ah, nyadukan teuing atuh da eta mah ti baheulna kitu ngaranna. Meureun peda bungkusna we semuka coklatan. Rek ngarokok moal jang. Cek si Mamang jadi jengkel lantaran kakarak manggih aya saurang jajaka meuni talek kitu kana rokok. Ah, moal Mang, da abdi mah tara ngarokok. Ari geus rek naon atuh ka dieu? Pasti rek ka diskotiknya. Soalna ieu malam minggu ieu. Cek si Mamang dumeh peuntaseun jalan aya hiji gedong anu dipake diskotik. Ah, rek amengan we ka kota. Ari diskotik teh naon, Mang? Ya ampun, piraku teu apal diskotik jang. Yo, ari diskotik teh. Ari diskotik teh tempatna dugem paragi jaroged dina tihang geuning bari ngararinum. Gerasok asup bisi hayang apal majang meungpeung karek jam 10. Engke mah bisi kaburu pinuh teuing geus pinuh mah wah geus teu parugu jang. Di diskotik dugem. Ari dugem teh naon deui, Mang? Abdi mah da teu apal jadi bingung kieu. Alah, geus hese aing mah ngajelaskeun oge. Ka ditu we indit sorangan itu jeung ilikan juga. Duh, ampun aing mah karek manggi jalma model kieu. Leuheung mun bari meuli rokok mah tetelepek we barang beulian tuh jeung ilikan itu sorangan Kitu harita si Mamang tukang rokok meuni satengah aral nembalanna oge bari jeung ngajambakan buukna. Dibarung ku rasa heran jeung panasaran. Raden Samar harita keneh oge langsung indit meuntas jalan. Ngan hanjakal waktu meuntasna teh manehna pohoeun kulantaran make keneh gerakan kilat kawas di nagrina. Jadi ukur sakicep geus aya di hareupeun diskotik. Kanyataan eta pikeun si Mamang tukang rokok mah anu nyaksian tangtuna kacida kageteuna. Waduh, buah-buah malaikat ieu nyamur jadi manusia eta mah. Soalna mun sakicep pisan ini tau ge. Untung aing teu kumaha we. Kitu ngagerandangna si Mang tukang rokok bari indit ngadorong gerobak daganganana. Sedangkeun Raden Samar sanggeus aya di hareupeun gedong diskotik manehna laju sub asup ngaliwatan panto anu disadiakeun. Di dinya manehna meuni dodongkoan nari kaliwat ka hareupeun dua urang patugas keamanan anu ngajaga lawang. Atuh puguh we eta dua urang patugas teh jadi silih reret jeung baturna. Salah saurang di antarana tuluy nanya ka Raden Samar. Gelajang, tungguan sagedeug. Ulah bakal asup jang. Atuh reg Raden Samar ngarandeg sedangkeun si patugas tuluy nanya. Ieu ngan sorangan ka dieu teh jang? Mohon Pak. Nah, kumaha kitu? Dasar teu aya rencang teh teh oge, Mang. Henteu adikku kumama nanya sote bisi nyasar pedah katempona jiga nu kakarah geuning asup ka tempat kieu. Abi mah hoyong terang we ieu mah Pak kayaan dilebetna. Saleresna ari nembean mah nya nembean abi teh Pak. Oh, paingan atuh. Nya sok atuh ka jero. Kade nginumna ulah loba teuing nya bisi itu bisa balik jang. Sanggeus kitu mah Raden Samar laju ka jero.
sanajan can ngarti karena omongan eta patugas anu nyebut ulah loba teuing nginum. Dasa kanyahona pila kadar ge nginum piraku nepi ka teu bisa balik. Nalika geus aya di jero rohangan, Raden Samar beuki tambah bingung. Kusabab geuning di jero teh poek. Sakitu pasasadak loba jalma oge. Katempona ukur remeng-remeng ku pagelak-gelakna para pengunjung. Sekali-kali kacaangan ku kingkilaban lampu disko. Dadana jadi milu ender nalika musik kadenge ngageleger dibarungku sora pating jeritna sora awewe nyebut ampun DJ ampun DJ. Satadi nama jiwa tutulungna langsung kausik kulantaran panyangkana eta teh menta tulung. Tapi barang disidik-sidik saurang oge jiga taya anu keur manggih kasusah. Nakeurna naon eta manusia. Jaba minta ampun. Tapi bari jaroget jaba unggut-unggutan kitu jika keur dalikir. Jika kacangkeun eta sira uget-uget kitu. Aduh eta bujur meni digual-geol kitu. Uget. Aduh. Astagfirullah, komo eta mah meuni nepi ka dipangku kitu eta awewe. Alalah. Nya atuing gelis-gelis. Nah atuh dek dikikitunya. Ya Allah. Panyangkana moal paeh meureun pikirna mah. Gusti nepi ka kieu na geunina lampahan manusia mah. Sabot keur bingung kitu, saurang wanoja palayan eta diskotik nyampeurkeun ka Raden Samar. Bari teu asa-asa langsung nyekel kana leungeun Raden Samar. Atuh puguh we Raden Samar jadi ngarenjak bari bengong waktu nenjo pakaian si eta wanoja anu katembong dada jeung pingpingna kulantaran make rok anu pundat. Si wanoja imut ngagoda komo ieu kasebutna ka saurang jajaka gagah jaba kasep. Kang, urang ngaleueutna di ditu yeuh Kang. Kitu cek eta wanoja bari tuluy nuyun Raden Samar dibawa ka rohangan leutik paragi nginum. Di rohangan eta Raden Samar diuk dina kursi empuk anu dicaangan ku lampu semu burem. Si wanoja diuk mani antel malahan mah sapaliwat katempo auratna. Alatan rok pundatna nyingkap. Kayaan eta ngajadikeun Raden Samar jadi pak seblak panas tiris. Dumesa umur dumelah jadi putra mahkota oge karek manggih pangalaman jiga kitu. Hatena teureun-eureun istighbar. Bade ngaleueut naon Kang? Bir atanapi whisky? Atanapi inek? Supados kiat tripping Kang? Tanya si wanoja diharewoskeun waktu nawaran inek nama. Ditanya kitu Raden Samar jadi gigisi bari nyengir sabab manehna mah teu nyaho naon ari bir naon whisky komo inek pikeun dirina mueuh linglung. Pami aya mah cai herang we atuh Neng atanapi kopi pahit aya teh Neng. Ngadengi kitu si wanoja jadi colohok saking kuheranna. Dumeh karek manggih di tempat sasurem kitu aya nu menta cai herang jeung kopi pahit. Ih, akang masuk aya-aya wae. Da teu aya atuh Kang cai herang atanapi kopi pahit mah Kang. Temal si wanoja bari nyikikik lantaran jadi ngarasa lucu. Piraku teh cai herang Neng. Ayana cai naon we atuh Neng? Muhun ayana oge bir Kang. Teras whisky Jack Daniel sareng sajabana Kang. Oh, mana we teh? Ari bir sareng whisky teh cai herang. Kos kumaha rupana si Neng? Sanes atuh Kang, eta mah minuman alkohol. Nya tos atuh ari daya mah. Akang bade teras uhi dewe ah. Pusing di dieu oge Neng, kalah kalieur. Bila janten poho kana kiamat ongko Neng. Cek Raden Samar bari ngusiwal ngaluarkeun duit sagepok 100 ribuan. Laju dibikeun ka si wanoja anu colohok campur bunga. Harita si wanoja paramu saji
kaburu nganuhunkeun alatan Raden Samar kaburu manten indit ngaleungit di antara pasasedakna tamu anu daratang kayak tadi diskotik. Tapi acan oge leungit kakagetna eta si Wanoja ngadadak ujug-ujug. Eueuh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.